kajian hayam mencit hayam hidung kajian 7 telebung ari hate ngungkad wae mah moal bener moal gering ya saumur-umur gitu. Maka sing cerdas ayeuna zaman modern geus zaman online ieu masih kana pentraekan hayam hidung aing zaman online nanti online ayeuna mah Gusti nu agung masyaallah tah eta mah simbol hayam hidung mah pek teh pencit teh nanaon nganu paling penting hate nu hidung urang nu kudu dipencit mah bersihan hate teh tina sok ngagorengkeun wae batur bersihan hate teh tina sok hasud panasan ka batur eta nu kudu dipencit mah tahun nu ayeuna 1443 lamun aya keneh hate nu kitu leungitkeun insyaallah urang nuturkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawalar salam sing buru-buru beunghar, nu ngawalar salam sing babari usaha, nu ngawalar salam sing babari milali rizki, nu ngawalar salam sing babari ngadidik murang kalihna, nu ngawalar salam sing salamet dunya sinareng akhiratna. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidha talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidha inna salatakum ma'rudatun alayya. Satu acan dilajengkeun urang sasarangan tadi tikawit jam duhur keneh urang sholawatan ngupingkeun lantunan syair-syair maddah ka baginda Rasul wengi ayeuna dina acara tausiahan anu insyaallah ngalangkungan lisan simkuring urang sasarangan sareng jamaah nu hadir dina wengi ayeuna ngaos sholawat ka baginda Rasulillah dina lisan urang manah dugikeun tawasulan ka junjunan Rasul naon pamaksadan urang malah mandar digugikeun ka Allah sehingga dilungsurkeun ijabah kasadayana. Ku hal eta mangga urang sasarengan dina taun anu anyar atanapi taun baru
dina dinten ayeuna tepatna malam naon ini teh malam naon Rebo malam Kamis kaping 2 Muharram urang sadayana kempel dia pertempatan dina raraga gebiar Muharram kedusunan Ciloa Desa Wanasari nu didukung ku sadayana elemen masyarakat oge ku pemerintah para kiai para ajengan kumpul bareng dina ieu tempat mangga urang sasarengan tapakuran diri urang muhasabahan laku urang itung-itung amal urang emut-emut dosa urang mudah-mudahan dina tahun anu baru ieu sagala urang sadayana proses di awal dugi ke akhir aya dina kalancaran redona Allah Subhanahu wa taala ku diisian gebiar Muharram ieu mangga lebetna urang sasarengan sholawat khususna tawasul ka Kangjeng Rasul malah mandar sagala kahoyong jamaah nu hadir wengi ayeuna enggal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Siap sholawat sadayana siap anu tiasa mangga anu teu tiasa dina manah bae. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Kompak sadayana. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah ya Nabi ya khairal mudi sadayana Allahu Allah
وزد وبارك عليه. Amma ba'du ay ba'da tahiyah. Hadirin kaum muslimin jamaah gebiar Muharram anu kusim kuring dipihormat. Urang sasarangan wengi ayeuna muji syukur ka Gusti Allah, kudrat iradat anjeunna urang tiasa ngalaksanakeun acara tahunan ieu nu dilebetan tasyakuran dilebetna, muhasabah dilebetna, ngitung-ngitung amal sareng kalepatan urang. Upami tos tiasa amal saya tingkatkeun dina tahun ayeuna kasayan urang, upami tahun kamari urang pernah ngagejlik kana kalepatan, mudah-mudahan tahun ieu disebatna tahun taubat, hartosna tahun kembali ke Allah Subhanahu wa taala, malah mandar langkah jamaah hadir ka ieu pertempatan, dicatat ku Allah langkah ibadah nu ngajantenkeun tabungan amal soleh nu tiasa nukeurkeun kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat miwah kawilujengan salamina ngocor ngagolontor ka pangkonan anu agung habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad wargina Kangjeng Nabi, para sahabat tabiin atba'ut tabiin sadaya. Ageng harapan nu hadir wengi ayeuna muslimin muslimat mukminin mukminat nu calik nu nangtung nu penek nu jangkung nu pesek nu mancung nu dikopeah nu dikurudung nu bungah tur anu bingung nu hadir wengi ayeuna kompak bareng sadayana jaga diumil ijazah wal hisab ngingkeun syafaat ulil bagina rasul sehingga ditempatkeun dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hormatan simkuring ais pangangpih papayung agung desa Wanasari nu langsung dipimpin ku Bapak Kepala Desa dugi ka beserta reng-renganana nepi ka Pak RT nu aya di Tanjawayang ieu. Didoakeun ku simkuring pemerintah nu aya di desa urang, mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana. Amin. Disehatkeun lahir batina, diberkahkeun milik rizkina, sakinah kula wargina, sarta istiqomah dina ibadah bakti ka Allah sehingga jaga demil ijaji wal hisab ngingkeun karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para kiai, para ajengan asatidul asatidah, guru-guru simkuring nu aya di daerah Nutos Katawi Semarang 4 ilmuna, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih berkah ilmuna. Amin. Ditambih-tambih berkah keluargana, ditambih-tambih berkah rizkina, ditambih-tambih panjang yuswana, sarta sing ditambih-tambih istiqomah ibadah ka Allah, jaga diumil ijazah wal hisab ngengingkeun kana tempat anu dipikaridho ku Allah. Amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, wengi ayeuna wengi muhasabah, wengi ayeuna wengi taubat, wengi ayeuna wengi tafakur, wengi ayeuna wengi tasyakur, wengi ayeuna wengi tadzakur. Tasyakur, tafakur, tadzakur ieu teh mangrupakeun hiji kakuduan dina kahirupan urang. Kantenan tahun anu baru disebatna tahun baru Muharram atanapi tahun baru Hijriah 1443 diayakeun di Desa Wanasari, lokasi di dieu kadusunan Ciloa. Mudah-mudahan kakompakan sadayana pengorbanan naon bae ti kawit harta banda oge tanaga emutan sareng sajabina nu dikokojoan langsung ku aparat pemerintah nu aya di dieu. Mudah-mudahan sadayana nu korban tanagana sing dibalas langkung berkah ku Gusti Allah, nu korban hartana sing langkung diberkahkeun ku Allah, nu korban emutanana sing langkung diberkahkeun ku Allah. Aya nu terkorban naon-naon, aya teu ayanya nu korban harta, aya tanaga emutan, aya nu teu mikir-mikir acan tapi hadir ayeuna. Mana jelemana? Gitu ya, riweuh ieu mah. Korban harta udunan henteu, korban tanaga dengan panggung henteu. Teu mikir-mikir acan, ari Gusti panggedena. Eueuh di dieu mah teu aya nu ngaku. Insyaallah mudah-mudahan langkung gebyar tahun-tahun berikutna kamari di palihanap. Gebyar ayeuna di dieu langkung gebyar, mudah-mudahan sing langkung dina urang ngalaksanakeun menyambut tahun baru Islam disebatna nyaeta tahun baru Hijriah. Insyaallah dina kesempatan ayeuna simkuring urang sadayana ngayakeun gebyar Muharram naon ganjaranana, urang ngayakeun gebyar Muharram peringatan kumaha awalna, teras deui kumaha kakuduan urang sabada urang
parantos nincak kana tahun baru nu ayeuna. Naon atuh perilaku urang anu kedah dirobah, naon atuh perilaku urang nu kedah diteraskeun, naon atuh manfaatna urang ngayakeun gebyar Muharram, da ceuk dohir mah rek gebyar rek henteu ge anger-anger keneh kit. Betul apa betul? Naon sababna di mana-mana diayakeun gebyar Muharram, lain di urang wungkul bahkan di nasional pun mengadakan gebyar Muharram tahun 1443 nu ayeuna sok sanaos ayeuna dalam keadaan suasana pandemi. Apal aja pandemi naon? Pandemi nyaho demi we. Itu. Lamun ceuk ayeuna mah ditulis di ditu PPKM darurat. Dugi ka kaping 16 Agustus. Ayeuna levelna level kagenep menawi telepat duka level 5. Tapi urang alhamdulillah punten ka jamaah sadayana tasakuran diri urang tos dugi kana tahun ayeuna, tapakuran diri urang tos dugi kana tahun anu ayeuna. Mudah-mudahan sing langkung ningkat dina sagala-galana lamun urang pernah teh mah maksiat tahun kamari, tahun ayeuna urang disebatna tahun taubat. Mudah-mudahan ku ngayakeun gebyar Muharram sapertos kieu urang sadayana diangken leres ku Gusti Allah, bae dituna diangken sae sehingga lemur ieu, kampung ieu, desa ieu, negara urang nu ieu teh dilungsuran rahmat sareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Eusian penting ayeuna ku sholawat sasarengan sadayana. Siap? Siap sholawat deui siap. Sholawatna make versi bahasa Jawa nu tadi ge atos. Ngan sim kuring ge hoyong sholawat deui nu eta. Margodo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat kancang kejegur maksiat uripe jadi tersesat sing kajalunging koncomu ayo padha ngakeno sholawatmu supaya tentrem atimu slamet dunya akhiratmu. Sholawat 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 ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat dalam kehidupan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong malaikat wae sholawat. Sholawat yo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. NKRI mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dugi ka jam sabaraha ieu? Ayeuna jam sabaraha ayeuna? Hah? Jam 11 kirang 7 berarti kantun 7 menit deui. Ka jam 11 kurang 7 menit deui teh. Cana naon geus ngagoak. Tuh hungkul aya ngajejeng ibu-ibu teh. Cici ngagoak, dedetkeun ngagoak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Panginten simkuring ngadugikeun sejarah sakedik. Kenapa tahun Muharram tahun Hijriah baru 1443?
ari tahun Masehi geus 2020 hiji. Loba Masehi, loba Hijriah. Di mana penghitungan tahun Masehi awalna, di mana penghitungan tahun Hijriah awalna. Apal ece. Nu apal kodek diberi duit 50.000. Bu ibu aing sok. Tahun Masehi 2021 penghitungan awal tahun satuna iraha. Tahun Hijriah 1443 tahun kahijina iraha. Nyaho dekat nyaho. Ku urang geus diperhitungkeun, geus digebyarkeun, geus diemut-emut. Naon sababna tahun Hijriah sok disebut tahun Islam. Ari tahun Masehi disebutna tahun non muslim. Padahal kebanyakan di urang rata-rata kalender nu ngajeblak badak teh tahun Hijriah tahun Masehi. Rata-rata nu paling apal jalma umat muslim terutama di urang rata-rata apal bulan Hijriah, apal bulan Masehi. Bulan Masehi mah, bulan Hijriah mah timimiti bulan naon tahun Hijriah teh. So kompak sararea cih lancar mana, lancar Hijriah, lancar Masehi dek hayang nyaho. Bulan kahiji Muharram 2 3. Wah tepuguh mulai tepuguh ya. So kompak aing. Sok tahun kahiji Muharram 2 3 4 5 genep 7 8 8. Oh geus tepuguh 10 11. Hah? Bulan itu hafid. Oh hafid ijot sia teh. Dapon ngomong teh. Eueuh hafid ijot eueuh. Sok tanyakeun ke orang Arab. Nu bisa bahasa Arab. Cek orang Arab mah wa hafid. Cek ece hafid is kejepit. Sawal, geus Sawal, Dzul Qa'dah. Terus ke-12-nya Dzul Hijjah bulan itu Rayagung. Cambrul. Tuh, cek aing ge ngosod. Tahun Hijriah mah selip. Jika nu jalan ka Girimisan selip. Tahun Hijriah mah sarayana eta teh seperti kitu. Da rata-rata mulud oge nyebutna teh mulud padahal eta teh Rabiul Awal. Peda sok ngayakeun acara muludan diurang seperti kitu. Lamun tahun Masehi mah lancar gerapek mimiti jan terus. Oh, bahkan kusabab hayang ingetna tahun Hijri tahun Masehi sok dipake ngaran budak. Sok dipake ngaran budak. Lahir bulan Januari ngaranna si Janwarudin. Lahir bulan Februari ngaranna Neng Febrian. Aya ngaran Febrianti. Tah eta teh lahirna teh bulan Februari teh. Lahir bulan Maret ngaranan Maerot. Tah Maerot teh lahir teh bulan sok tanyakan ke Maerot. Bawa urang di oge mineng ke Maerot. Komo lalaki nu sok ngeluk wae mah. Da ayeuna mah Maerot lagi geus eueuh geus boga gelar almarhumah. Terus deui lahir bulan April ngaranan budak Apriliani. Lahir bulan Mei ngaranan budak teh Maya. Mei eta teh. Lahir bulan naon teh geus Mei teh? Juni ngaranan bulan teh ngaranan budak teh Juning. Punten tah baturan uing Juning teh. Bulan Juni lahirna.
Terus Juli ngaranna Julianti, Juliana, Juliansah, Julianto. Bulan Juli teh. Bulan Agustus ngaranan Agus. Terus deui Agustus September ngaranan Septian. September, Oktober ngaranan Okta. Neng Okta. Aya santri uing ngaranan Okta. Tanyakan bulan Oktobernya sia lahir. Mohon cenah. Cek teh nyahoan maneh ingat masa lahir. Cek bapak, tuh belagu gue mah. Nyahoanan. Itu ucuk cenah uing oge. Terus deui lahir bulan terakhir November ngaranan Nopi. Desember ngaranan Kasim. Dek cek eta lain cek uing. Jauh tina Desember ngaran Kasim sok dapon. Aduh, ari ustad cecep tina lahir bulan naon? Nyao aing ada teh eling. Tong tanyakeun ka dewek. Poe naon teuing dek teh nyaho. Lahir ting poe naon? Bulan-bulan sabaraha, tahun ting tahun sabaraha. Naon make da teu eling aing. Itu. Gitu. Matak lamun anu sok nyakeun kieu ari lahir bulan Rebo abdi mah. Weh nyanyahoanan. Nah emang inget gitu sia malah lahir Rebo. Masya Allah tabarakallah sok katipu urang teh kitu nya. Tak kuhal ieu ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah sasi Masehi atanapi tahun Masehi mulai awalna timulai Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nu dihitungna nyaeta matahari, matak pergantian Masehi mah tanggal 12 punten peting jam 12 batur keur ngararimpi manehna ganti tahun jam 12 mulai pergantian tahun teh laras gitu teh sok tahun kamari 2020 hiji rame ngayakeun itu ieu jam 12 dihitung 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keprok. Batur ngimpinya ngimpi atuh da. Keur molor jam 12. Tah, hari tahun Hijriah mah penghitunganana tina bulan. Maka mulai pergantian hari teh batasna maghrib. Batas nate maghrib lain jam 12 peting. Lamun jam 12 peting eta mah perhitungan matahari. Maka Hijriah mah bulan perhitunganana. Disebut nage bulan Muharram, bulan terus Sopar, terus jeung saterusna. Rayagung oge eta Rayagung jo Rayagung. Januari oge ulah nyebut bulan Januari kudu nama matahari Januari, matahari Februari kudu nama kitu. Da pergantianana penghitunganana matahari iya mah pergantianana penghitunganana bulan maka dina tahun Hijriah nu namina sadinten teh ti awal nu ngaran subuh dugi ka mag eta teh sadinten lamun Hijriah mah ti awal jam 12 wengi dugi ka jam 12 wengi eta sadinten sawengi. Berarti lamun sapoe teh ti jam 12 nepi ka jam 12 gitu. Eta Masehi. Lamun Hijriah mah ti subuh dugi ka maghrib. Matak puasa dina tahun Islam nu namina saum Ramadan, saum sunnah Senin Kemis atanapi saum Rayagung cek bahasa urang mah. Saum Muharram tetap nu namina saum sunnah nu disyariatkeun ku Allah jeung Rasulna nyaeta ti subuh dugi ka maghrib. Eueuh aturanana puasa ti jam 12 beurang. Puasa ti jam 12 beurang terus deui buka deui jam 12 beurang eta aturan jurig. Kajeng urang sing ngarti
Iya cenah puasa wedal. Naon wedalna? Nyaho dateng teu nyaho. Pokokna mah maneh puasa ti jam 3 sore, engke buka jam 3 sore deui, nu kitu dosa gede eta teh. Nya lapar urang teh nya teu barang hakan deui nya doraka. Maluk teh dosa kitu. Ngaleuleskeun awak sorangan teh eta teh doraka, ngalaparkeun awak sorangan teh dosa eta. Komo deui hukumna eueuh nanaonna eueuh, puasa ti jam 10, buka di jam 10, aturan saha eta? Dina syariat agama aya palingna oge aturan nu namina budaya Hindu. Tuh. Budaya Hindu disebutna aya budaya Hindu mah puasa jam 10 beurang. Buka deui jam 10 beurang deui. Kecuali beda ngaran puasa cek dokter. Mane kudu puasaan heula ya. Puasa jam sama engke jam 2 puasa. Sabaraha jam? 5 jam. Eta mah lain puasa syariat. Puasa rek dioperasi eta mah. Gitu. Kajeng ketika urang ngalakukan hiji pagawean kudu puguh dasar hukumna. Lamun teu puguh dasar hukumna dalil jeung kateranganna mubadzir. Innal mubadzirina fil aspal. Lain kalaka bakal bunga, lain kalaka meunang ganjaran, kalaka doraka gede. Komo di akhirat nepi ka diyakini puasa eta teh lamun henteu teh matak itu, matak ieu, matak itu, matak ieu. Wah, nu kitu mah jurig ngaranna. Tak sing wawuh ka jurig teh. Kajeng ece hadirin rahimakumullah. Punten ka jamaah sadayana kedah jelas dina tahun Hijriah, tahun Islam nu dicepeng ku urang syariat awal timulai hijrahna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Mekah ka Madinah mulai pertama tahun Hijriah. Bukan dari kelahiran Rasul, bukan dari Isra Mi'rajna baginda Rasul, tapi mulai hijrah natit Mekah ke Madinah itu mulai penghitungan tahun baru Hijriah, tanggal hiji Muharram tahun kahiji. Mulai diayakeunana nyaeta ti zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Itu keur zaman Kangjeng Rasul mah teu acan aya nu namina tahun Hijriah, teu acan. Ngan saparantosna pupus baginda Rasul teras deui digentos ku khalifah Sayyidina Abu Bakar. Saur Sayyidina Abu Bakar aya surat ti negara anu sejen aya tanggalan ari urang saur Sayyidina Utsman Umar jeung sanesna teh naon tanggalna teu apal teuing naon bingung tah ku sabab kitu musyawarah para gegeden ti iraha urang ngayakeun mulai tanggal hiji tahun kahiji musyawarah saur nu saurang geus cenah itung ti mimiti kelahiran Kangjeng Rasul ceuk nu saurang itung atuh cenah ti mimiti Isra Mi'rajna baginda Rasul ceuk saurang itung atuh cenah ti mimiti pupusna Siti Khadijah ceuk Sayyidina Ali saur Sayyidina Ali mah kieu itung mah ti mimiti Kangjeng Rasul hijrah ti Mekah ka Madinah nya sepakat teh sadayana. Itu mulai tahun baru Hijriah tanggal hiji bulan Muharram tahun kahiji mulai hijrahna baginda Rasul ti Mekah ka Madinah. Sejarahna sakudak sakedik lepat sareng leresna sapertos kitu kirang langkung. Matak urang ti kawit hijrahna baginda Rasul kapungkur ti Mekah ka Madinah dugi ka tahun ayeuna teh neme 1443. Maka ari tahun Masehi mah tos 2000 langkung nya eta mah mulai Nabiullah Nabi Isa alaihi salatu wasalam anu sok dicepengna zaman ayeuna mah ku agama Nasrani Kristen. Bener henteu nuju aya Sayyidina Isa mah Nabiullah Nabi Isa mah leres umat Nabi Isa leres eta mah ngan saatos digentos ku Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamun ikut keneh kana ajaran Nabi Isa itu salah. Cara Yahudi keur zaman Nabi Musa. Nuju zaman Nabi Musa mah pengikut Nabi Musa nu iman ka Nabi Musa sae eta mah gentos ku Nabi nu sanes ikut ka Nabi eta. Cara kieu contoh lah logikana. Di urang di Wanasari palurah teh nu ayeuna misalkan nu ayeuna program-programna anu dan lain sebagainya itu gentos salurah nu sanes lurah baru
masyarakat nah hayo mengikuti Pak Lurah nugas diganti kira-kira alus atau gopet nya goreng nyampe ikuti we lurah nutos ayeuna definitif jika kitu we lamun dina kepemimpinan mah jika kitu maka dina agama ge sami kitu tinemi Nabiullah Nabi Adam dugi ka Nabi Isa umat-umat nu iman ka nabi-nabi eta mah leres ngan saatos digentos ku baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disampurnakeun ajaran-ajaran sareng syariatna maka wayahna jangan mengikuti anu parantos Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus dan lain sebagainya. Entos ikuti ajaran Nabiullah, Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu islamadina raditu islamadina dina poe ayeuna saur Kangjeng Rasul firman ti Allah geus disampurnakeun sagala syariat dimulai Nabiullah Nabi Adam dugi ka Nabi Isa disampurnakeun ku syariat baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Punten ce nu namina salat teh keur zaman Nabi Adam teh aya salat anu 5 waktu teu acan. Nabi Yunus teu acan aya salat nu 5 waktu. Ibadah we ka Gusti Allah, iman ka Gusti Allah. Mulai ditugaskan jalma saatosna Isra Mi'rajna baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baru sampurna Islam teh ku ngayakeun anu namina ibadah salat nu 5 waktu. Bahkan Siti Khadijah radhiyallahu anha teu acan netepan 5 waktu teu acan. Karek ibadah anu syariat anu hari tadi piwarang ku Kangjeng Rasul margi teu acan aya tugas di Allah. Nah saatos Isra Mi'raj na baginda Rasul ada tugas keur nyampurnakeun keimanan, keur nyampurnakeun keislaman nyaeta netepan anu 5 waktu. Gajeng urang ulah pabaliut, mana nu bener, mana nu salah, mana hak, mana batal, urang sadayana ikuti ngaku Islam, syariat Islam geus disampurnakeun dasarna Al-Qur'an, hadis, sareng ijma oge kias para alim ulama. Kumplit teu kudu neneangan nu sejen deui. Lamun masih kene nyaleong ka nu sejen, berarti eta geus di-exit, dikaluarkeun, di-out tina ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi salah sahiji contona nu tadi nu kusim kuring diaoskeun. Lamun urang masih kene meyakini ayana puasa ti jam 1 beurang, buka deui jam 1 beurang, eta berarti geus kaluar tina syariat Rasulullah sallallahu alaihi dina syariat baginda Rasul teu aya puasa nu kitu. Teu aya. Lamun ku urang masih kene dijalani, ku urang masih kene dilaksanakeun, berarti urang disebutna teh mukhalid. Hartina mukhalid teh dicampur adukeun hak jeung batal. Tetep hak bakal eleh batal we ka ditu. Cara contoh kieu campur aduk hak jeung batal teh. Lamun ece boga hayam, pencit hayam teh teu didudutan, teu dilaan taina, teu dilaan kokotorna, cacak ge ku ece. Geus dicacak brus kana katel terus deui disuluh diseuneun samaraan, samarana ge alus, aya itu aya ieu pokona mah samara yang terbaik. Tapi eta hayam teu didudutan taina teu dilaan jeung sajabana nepi ka asak eta hayam asongkeun ka salaki didahar moal ku salaki. Paling nage disebutna ge edan pamajikan aing. Ngangap biul ka aing. Itu paling nage nya. Tah ieu ece Akang kudu jelas. Maka tong dicampur adukeun mana aturan nu kapungkur nu disampurnakeun ayeuna ku Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi ngan lamun keukeuh we kitu ngalakukeun saperti kitu hak dilakukeun batal dilakukeun tetep eta hak bakal kaelehkeun ku batal. Cara contoh daging anu ngeunah kaelehkeun ku cadukna, kaelehkeun ku buluna, anger moal bisa anu ngadahar. Kajen diasong-asong ka sasage moal aya nu ngadahar. Paling oge eta mah milik lele. Leres teh kitu. Dina kahirupan urang, perilaku urang, rek dina Islamna, rek dina imana, lamun masa dicampur adukeun antara hak jeung batal, tetep
Masya Allah, tabarakallah. Tahu hal kitu ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka urang dina tahun anu ayeuna muhasabah, hitung diri urang tahun kamari apa urang masih keneh lumakuna seperti anu dicareku agama apa henteu. Lamun urang tahun kamari masih keneh muholid seperti kitu, masih keneh urang campur aduk sepertos kitu, sok pisah-pisah ti ayeuna. Mana syariat agama, mana syariat anu lain agama. Insya Allah ku pengajian sepertos kieu sakedik-sakedik step by step bakdon mimbakdon urang langkung ngartos akhirna insya Allah pilihan mana nu ku udang kudu dilaksanakeun, mana nu ku urang kudu ditinggalkeun. Insya Allah urang mah nganalkeun ibadah mah nu goreng jiga kieu, nganalkeun iman mah anu alit jiga kieu, nganalkeun ilmu mah nu teu apal jiga kieu. Atuh aturan-aturan urang kudu bisa misah-misah mana bener, mana salah, mana kudu, mana ulah. Mudah-mudahan termin pertama sing kahartos ku sadayana. Amin. Ya Rabbi ya Robbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والأدل لنا والكل لنا صلوا عليه أدها الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا
pertama syariat. Jadi syariat dimulai Nabiullah Nabi Adam sampai baginda Rasul itu tidak ada perbedaan sebetulnya. Hanya perbedaan di dalam prakteknya saja. Aya beda kajengnya syariat sareng budaya. Kajeng sing bisa misah-misah mana budaya mana syariat. Budaya anu teu cocok jeung syariat tong dilakukan. Ngan budaya nemu cocok jeung syariat teu matak jadi musyrik, teu matak jadi kufur, mangga teu naon. Contoh naon budaya anu tos biasa diurang. Budaya teh hartina di lokasi eta di tempat eta geus biasa lamun tema contohnya zaman ayeuna nu rasa nu jiga naon istilahna teh kadang-kadang nu salah nerangkeun kadang-kadang contona melemenyan menang atawa henteu pek wae sobat sakade hulu pek wae ari beuki mah ngan ulah nu murah menyana nu mahal ameh kaangeung nah jadi seungit hartina meuleuh menyantai intina nama budaya ngan niatna di jerona aya sunnah nyaeta sesengitan maka sesengitan teh disunahkeun dina syariat agama ngan ai meuleuh menyan anu hargana 500 perak mah atuh kal ka batu itu roge itu ngan ulah aya niat bahwa meuleuh menyantai ku haseup menyantai eta teh nyamungkeun ka roh-roh ka ditu ka eyang-eyang jurig jungkung teu hanteu eta mah musyrik hukumna ieu mah meuleuh menyantai niatan sesengitan tawasul ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah pek diderek meuleuh menyan sugan sagede sound system eta moal dicarek ku uing asal niatna we sing alus ngan lamun niat meuleuh menyan ieu ka eyang nu aya di gunung anu eta mah dicekek ku aing jelema teh musyrik eta hukumna kajeng ceuk eta budaya bahkan di Arab geus kebiasaan simkuring batos umroh sok taroskeun ka palurah oge di Mekah biasa meuleuh menyan teh dibabawa kieu tah kitu-kitu kana beungeut jelema supaya diangse seungitna maksudna mah itu lain kudu dihakan kajeng ce ya eta budaya biasa sesengitan teh jadi masalah pek eta hari resep mah ngan inget teh pati resep da bau nya tengah nu seungit mah da resep da sok pake minyak seungit seungit tuh awak uing oge bajuna mah awakna mah teuing moal mangsi angsa-angsa ka eceu moal eta mah khusus keur pamajikan demen gitu hadirin kaum muslimin rahimakumullah awas nya ieu budaya contoh wayang golek budaya eta budaya pek teh teuing asal di jerona ulah aya maksiat ngan lamun di jerona aya maksiat nu marabohok jang sajabana aya maksiat dorasa ka Gusti Allah ta eta mah doraka we kabeh kajenteng misalkan ayeuna pangaosan tolabul ilmi jiga kieu tapi aya nu jinah di kebon kapol misalkan anggar doraka iya ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah urang kada apal mana budaya mana syariat agama dina tahun baru nu ayeuna urang muhasabah urang hitung-hitung urang tafakuran syariat nu dilakukan ku urang contoh deui kolot baheula mah geuningan lamun pare mah geuning aya nu pare teh aya nu dibeungkeut 2 beungkeut 3 beungkeut 4 beungkeut 5 kukuncungan dan sebagainya eta budaya pek teh teuing teh jadi masalah ngan ulah jadi keyakinan lamun teu kitu bakal nyeri hulu entah sehingga ketika jalma nyeri hulu wah cenah ieu pare cenah teh disusunkeun nu edan eta mah kabedil kajeng ceuk dikira jelas lah zaman modern ayeuna kieu masih kene naon nyeri hulu dijuluk kana pare aing aya pan jiga kitu oh cenah ieu mah parena nyelap dina congang cek anu geuringna teh dam imah aing mah geus di keramik namanya nih nyelap dina congang tak eta mah jujurigan anu kitu pek eta mah hanya sebatas simbol hanya sebatas budaya teu naon dilakukeun ngan ulah jadi keyakinan lamun teu kitu bakal kieu entong sok nyawanan ka Gusti Allah rek lakukan pek teh teuing asal ulah jadi keyakinan ieu
Nu namina budaya teh kitu. Kebiasaan bahkan budaya lestarikan supaya apal anak incu urang engke bahwa di lembur urang teh pernah aya budaya kieu ye. Maksudna naon? Buka lain etana nu kudu diyakini mah pesan-pesan di dalamna. Naon pesan-pesan di dalamna teh? Sabab sejarah awalna budaya dilegalitaskeun ku para wali-wali Allah teh sejak dakwah budayana praktekna teu dicarek tapi kayakinanana nu dilempengkeun. Itu ce. Urang kudu apa? Mataku laki wah cenah ustad eta mah fanatik. Keheula nyebut fanatik, urang ngobrol jeung dewek. Nu jelas, urang buka sejarahna secara kitu. Kayakinanana kajeng ulah salianti Allah Subhanahu wa taala lamun mengkol ka eyang batara rayud dan sebagainya gitu. Musyrik kajeng eureunnan nu kitu mah nu eyang emah tek nu kitu mah kuduna oge lain dipuntangan didoakeun. Doakeun Gusti eyang anu mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan karuhun abdi nini abdi aki abdi dihampura dosana ku Gusti Allah. Ini jarah ka makamna lain nepa euceuk lain yang nomor di ongko. Mertogel sok dapot. Belaan di poloran. Boga oge kasur di imah eta molor dina batu aing ngarujit aing. Yang nomor. Musingkeun. Eueuh aya namanya. Eueuh nu kitu mah sapiraku zaman teh kotok di lebuan nu kitu mah. Ngan lamun keneh masih aya Masya Allah eta nganyerikeun batur. Bangkong ditewak dikerok huluna. Yang nomor nu edan ceuk aing eta mah. Nomor mah loba dina senal oge setetehangan ada senal. Mungkin nomor sabaraha. Aduh, Gusti aku eta tangkal manalika nepi ka beak geuningan ieuna. Naonna eta kulitna dikerok neangan angka. Nu edan ceuk deh kita. Nah neangan angka mah teangan dina matematika ti 0 hiji nepi ka 8. Kadituna 10 11 terus ta eta loba angka mah. Ieu neangan nanya ka nu gelo, mang sabaraha ayeuna. Cek nu gelo teh 2 edana eta. Pasangan si anu mertogel. Sok si anu masang-masang togel ayeuna. Di si anu masang togel wae ayeuna eureun eta teh jurig si teh. Naon sababna nomorna ge ti jurig, nu masangna ge jurig eta. Duitna ge duit jurig eta. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Ada moal aya uing nyarita kitu ke moal aya. Ngan lamun aya buru-buru tahun 1443 tobat di ayeuna. Bisi kaburu modar eta. Cilaka geus paeh mah eta. Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Apunten ya kasurupan dek ya. Kasurupan ku rahmat ridona Allah amin. Kan bae aja ge sing kasurupan ku rahmat ridona Allah ulah sote kasurupan ku jurig. Paling gue juga rupanya hayang cikopi hidung hayang rokok berep manyaya jurig resep udut kudu nyeun pabrik atau di dituna di jurigna. Aduh Masya Allah sok lieur aing anu geus bahas nu kitu teh naon sababna heuda eta teh syariat agama mah geus salah kitu teh budaya kajeng budaya mana syariat mana silahkan budaya di naon disebutna teh dipelihara tapi di jerona syariat Allah syariat agama budayana entong leungit syariat di jerona kayakinanana gentos itu cara jalma anu gering dek hayam segeri wah cenah kudu pangmencitkeun hayam hidung hayam tulak dipangmencitkeun hayam tulak naon hubunganna hayam tulak jeung nyeri huntu aing hubunganna eta teh simbol aja hayam hidung teh simbol naon nu kudu dipencit mah lain hayam hideungna hate nu sok hidung wae ka batur eta pencit itu nu sok julid wae ka batur nu sok ngomongkeun wae ka gorengan batur nu sok ngeser-ngeser wates batur nu sok tara ngajawab lamun ditanya pencit nu kitu teh nah dikeprokan emang aing hayam gitu anjir deh ka urang teh nyawa yang nyebut hayam ka aing. Masya Allah tabarakallah
kajian hayam mencit hayam hidung kajian 7 telebung ari hate ngungkad wae mah moal bener moal gering saumur-umur gitu. Maka sing cerdas ayeuna zaman modern geus zaman online ieu masih keneh pentraekan hayam hidung aing zaman online nanti online ayeuna mah Gusti nu agung masyaallah tah eta mah simbol hayam hidung mah pek teh pencit teu nanaon nganu paling penting hate nu hidung urang nu kudu dipencit mah bersihan hate teh tina sok ngagorengkeun wae batur bersihan hate teh tina sok hasud panasan ka batur eta nu kudu dipencit mah tahun nu ayeuna 1443 lamun aya keneh hate nu kitu leungitkeun insyaallah urang nuturkeun ka baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin sok je ku ngayakeun ieu teh gebyar Muharram jiga kieu mudah-mudahan urang sadayana menapak dina syariat Allah subhanahu wa ta'ala budaya masyarakat teh jadi masalah ieu terbangan budaya mana lain Arab terbangan teh budaya urang Sunda terbangan teh jaipongan budaya urang Sunda pek wae ngengklak mah asal ulah awe jeung lalaki we sugan tutung ngiringan pek asal di kamar ulah dihareupeun lalaki nu sejen lalajona awewe hungkul gitu pek wae tenan naon gitu oh ingat terjadi masalah pek teh teuing ngan wayana di jerona ulah aya unsur-unsur fitnah, unsur-unsur judi, unsur-unsur nu syariat agama nyalahkeun kana laku eta. Ieu urang kudu jelas. Dina NU Nahdlatul Ulama teh wawasanana sapertos kitu. Teu nyarek kana budayana tapi di jerona kayakinanana. Masya Allah tabarakallah. Urang lareskeun sakedik-sakedik tapakeun diri urang, praktekkeun dina kahirupan, terutama hasibu saur Sayyidina Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sok hitung diri urang teh. Nah geus bener apa acan? Teu kudu mikiran kasalahan batur teu. Tempo kasalahan sorangan. Sabab jalma mah rata-rata kitu kasalahan batur leutik sagede badag, kasalahan sorangan badag sagede leutik. Eueuh malahanan. Hayo he merong teh ka batur, tempo diri urang. Geus bisa laku naon dina syariat agama. Geus boga amal naon bawaeun balik ka Allah. Geus boga amal naon urang bawaeun ke akhirat geus hampura ku Allah sagede kumaha dosa urang anu ngagunuk jiga kieu Masya Allah maka dina sasih Muharram beberapa terjadi jalmi-jalmi anu saroleh timulai Nabiullah Nabi Adam dugi ka Nabiullah Nabi Isa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sasih Muharram teh maka diperingati di dinya teh sabab tanggal 10 Muharram tanggal 10 Muharram sababaraha peristiwa besar zaman kapungkur di antawisna ya eusina dina Muharram kaping 10 Muharram teh dihapuntena dosa Nabiullah Nabi Adam alaihi salatu wasalam tanggal 10 Muharram nah cenah dihampura dosa naboga dosa Nabi Adam teh gaduh naon sababna ngalanggar aturan Allah nalika di surga kapungkur saur sareng saya Siti Hawa saur Allah uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin heh Adam Hawa sok cicing di surga anjeun sawaregna pek rek kumaha ge ngan hiji we aturan ti kami tanu ulah teh tah ulah ngadahar buah khuldi ngan ku sabab Nabi Adam teu kagoda ku belis cekolot baheula mah belis padahal bahasa agama iblis teu kagoda ku iblis ngan Siti Hawa kagoda ku iblis akhirna mangaruhan ka Nabi Adam eleh we ku istrina nama maka nepi ka ayeuna rata-rata awewe sok bisa ngelehkeun lalaki sok kadang-kadang lolobana eleh ku awewe disebutna STI suami takut istri bener teu sok lah kitu geus ngomong istri mah jepe ngeluk padahal di ditu nama jenderal datang ke imam ngeluh ku pamajikan nama ai ustad gitu anya sarua ngeluh 3 kali ngabeset oge teu kuat aing gitu sok kabeh oge nu kajunting bararadag awak ya jaduk perontong enog lah ya ibu hadirin rahimakumullah maka Nabiullah sareng Babu Hawa nyieun dosa sakali di surga ku sabab kitu diusir ku Allah subhanahu wa ta'ala maka taubat Nabi Adam dihampunten tobatna
dosa naku Allah teh kaping 10 Muharram. Sabaraha tahun? 40 tahun cek tobatna oge Nabi Adam. Nyieun dosa sakali 40 tahun tobatna ke Allah. Urang nyieun dosa unggal poe sok maca istighfar sabaraha ribu sapeting. Yah boro-boro urang. Maka orang muhasabah kapungkur tuh Nabi Allah anu dimaksum ku Allah lebat surga anu geus yakin nyieun dosa sakali tobatna puluhan tahun. Urang nyieun dosa unggal poe istighfar boro-boro ratusan. Tilu oge bada maghrib heuaina 12 rakaat. Maka ku hal eta terapkan ka diri urang sabab urang jalma nu minang dosa, sabab urang jalma nu minang kasalahan, sabab urang jalma nu bobolokot ku kalepatan. Perbanyak istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Ucapan istighfar Nabi Adam teh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah kuring teh dosa di surga sehingga kuring di piceun ku Allah ke alam dunia anu poek jiga kieu Gusti abdi taubat abdi teh rumasa jadi jalma anu berdosa. Terus Nabi Adam taubat babu Hawa taubat 40 tahun neme dihapunten ku Gusti Allah tepatna dina sasih Muharram kaping 10. Maka terapkeun ka diri urang lobakeun taun ayeuna istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Kita Nabi Adam, Nabi Nuh salamet tina parahu anu harita mah lain banjir sa desa, lain banjir sa kecamatan, lain banjir sa nagara, banjir sa dunia. Waktos Nabi Nuh dina sejarahna aos tafsir Jalalain aya di dinya. Maka disalametkeun Nabi Nuh sareng konco-koncona nu iman ka Nabi Nuh sareng sadayana makhluk-makhluk nu ikut ka Nabi Nuh kaping 10 Muharram di bukit gunung sebat teh gunung naon eta teh Muhdi naon gunung Muhdi naon hilap teh gunung Tayeum lain gunung Tayeum can aya sajuri gunung Tayeum cabrul wah dina Quran gunung Tayeum wah kira-kira kitu dah gitunya kaping 10 Muharram. Teras deui Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabiullah Nabi Ibrahim salamet tina durukan atanapi kabengisanana sehingga Nabi Ibrahim diduruku Raja Namrud. Raja Namruj gitu. Tah eta paremna durukan salamet Nabi Ibrahim tina durukan Raja Namrud teh kaping 10 Muharram. Sejarah eta kapungkur urang kedah terang. Ngan ayeuna mah keur penerapan ka urang lain didurukna ku seuneu tapi dudurukna ku nafsu urang. Maka salametkeun diri urang tina durukan nafsu ammarah nu aya dina diri pribadina masing-masing. Salametkeun dina Muharram ayeuna, salametkeun diri urang dina taun anu ayeuna sing bebas tina nafsu ammarah anu mawa teu bener supaya naon? Supaya urang bener-bener jadi jalmi anu mukmin muslim nu nyaan. Amin ya robbal. Nabi Ibrahim terus deui Yusuf. Nabi Yusuf salamet tina penjarana tanggal 10 Muharram. Nabi Adam, Nabi naon tadi teh? Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Nabi Ayub diantawisna sehatna tina panyawat anu sakitu moal aya keur zaman ayeuna mah. Corona riweuh Nabi Ayub mah nyalira riweuhna teh langkung tibatan panyawat nu keuna ka ayeuna. Nu nyesa teh Nabi Ayub dina sejarah disebatkeun hanya sebatas lisan letah nu nyesa teh sareng kolbuna sadayana seep digorogotan ku bilatung. Naudzubillahi min dalik. Maka Nabi Ayub
teu eureun ibadah, teu eureun taat ka Allah, teu eureun syukur ka Allah, teu eureun bakti ka Gusti Allah, disalametkeun ku Allah, disehatkeun tina panyawatna kaping 10 Muharram. Masya Allah, terjadi bulan Muharram teh kitu ce. Taku hal eta kembali karena diri orang baheula itu tuh sejarah orang kudu apal karena sejarah supaya naon, supaya orang bisa menghargai orang lain. Orang ayeuna asa geus celek jiga kieu, asa riweuh, asa ripuh, asa kusing, asa rungsing jiga kieu, batur mah leuwih ti urang. Ku sabab kitu orang harus bersyukur bisa bebas tina mang pirang-pirang ujian, musibah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ku dilaksanakeun gebyar Muharram ieu dina taun anu ayeuna urang sadayana bebas tina belenggu kahirupan, belenggu kamaksiatan, belenggu kadorakaan, belenggu kakadulan, belenggu kahirupan anu matak nyelakakeun, sehingga orang bebas tapaki awal nu ayeuna orang menuju ibadah ka Gusti Allah kanggo naon, kanggo kasalametan orang dunia parat nepi ka yaumil ijazah wal hisab. Amin ya Rabbi ya Robbal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yuk sholawat teh ngalap berkah ku lemur urang. Amin. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampuni hamba-Mu yang zalim. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Sujudku terburu-buru, nikmat-Mu beribu-ribu, betapa hatiku rindu. Astaghfirullahaladzim, likulli dambin nadim, ampuni hamba yang zalim. Astaghfirullahaladzim, likulli dambin nadim, ampuni hamba yang zalim. Ya Allah, berikan takdir terlahir. Allah ampuni dosa, semoga Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampuni hamba-Mu yang zalim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alaihi.
termin kedua eta termin katilu terakhir ya tilu da tungtuna ge 1443 berarti tilu termin katilu mah doa itunya doa kasadayana ya doa kasadayana simpulna pangaosan dina wengi ayeuna tahun baru 1443 Hijriah awal urang ayeuna niti kahirupan kajenting nuju-nuju kieu yuk lobakeun muhasabah bersyukur tafakur naon diri urang teh nu perlu ku urang diomean syariat naon nu can ku urang dilaksanakeun dosa naon ku urang nu pernah dilakukeun buru-buru tobat ka Gusti Allah kasayan teraskeun lamun dosa tinggalkeun mudah-mudahan sadayana aya dina benderana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap tahun baru Hijriah lemakin jaya di naon itu di desa di kedusunan Ciloa siap mudah-mudahan berkah amin sadayana dirizkian ku Allah diparanjangkeun yuswana disehatkeun lahir batina saroleh marurang kalihna lemur urang kedusunan urang kampung urang desa urang dilungsuran rahmat ridhona Allah amin dikersakeun urang teh babari istiqomah ibadah ka Gusti Allah babari milari rezeki babari ngadidik murang kalih urang leading competition berlomba untuk menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya Rabbi ya Robbal. Mudah-mudahan tahun berikutnya urang sadayana tadi parantos diuningakeun ku padusun ku palurah bahwa Desa Wanasari sakedap deui kirang langkung sataun deui baris milih pemimpin mudah-mudahan pemimpin nu aya di Desa Wanasari ku Allah Subhanahu wa taala langkung dina kaberkahanana amin neraskeun perjuangan pemimpin-pemimpin saatosna amin ya Allah ya Rabbi ya Robbal alamin eta bae panginten nu tiasa didugikeun ku sim kuring mudah-mudahan aya manfaatna kanggo diri pribadi oge kanggo jamaah sadayana hapunten anu kasuhun khudz masafa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.